luar teh kudu aya ka isin. Salah sawios sabang tina isin teh eta ciri-ciri jalma anu iman. Semoga ka isin. Urang senggaduka isin. Teh sebagian keterangan isin teh hiji bisi urang teh isin teh hiji bisi urang naon ngajalankeun urang maksiat ka Gusti Allah eta kudu rasa isin. Mun maksiat ka Gusti Allah kudu isin urang. Atau urang bisa urang ninggalkeun kana kewajiban eta kudu rasa isin. Atau urang-urang contoh punten atau urang terbuka aurat eta kudu rasa isin. Berarti kadang-kadang dina zaman ayeuna mah urang mah kan nya kaya-kaya urang tidak dukai isin. Gitu. Tidak isin. Karena kadang-kadang istri leungit ka isin. Itu hampir ya teh. Ayeuna contoh urang kapungkur mah aya kalimat ada sopan santun. Itu. Tapi ayeuna kadang-kadang hampir leungit ada sopan santun. Jauh tina DP hata asal. Sedengkeun sek hadis Rasul nyata sajalma anu DP hendak asal ku Allah bakal diangkat eta darajatna ku Gusti. Sing saha jalma anu takabur ta eta jalma bakal dihinakeun ku Gusti Allah. Tapi naha ari perkara anu maka ngangkat darajatna eta jalmi teu dipidana tapi naha anu bakal dihinakeun ku Gusti Allah dipidana. Eta segala jalmi anu takabur. Mana anu takabur teh aba wastakbaro wa kana minal jalma dipiwarang sujud ka Gusti Allah teu daekeun. Eta ciri-ciri jalma takabur.